Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi ma'unatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadawuh sah Abu Bakar Syekh Abu Bakar Al-Wasiti ini bangsa Wasiti. Hibdu ta'ati kana lafad hibdu ta'ati ari ngaraksa kana ta'at asyaddu eta leuwih banget leuwih berat itu hibdu ta'at infa'ali hatibatan migawena kana itu ta'at wa li'anna mitlaha karena saya tosna misilna itu ta'at kami tulis zujaji eta seperti sifatan kaca sari'ul kasri anu gancang Syari'ul kasri anu gancang pupusna walayak balu sareng henteu narima itu kaca al-jabro kana panambal kadzalika nya kitu eta tetep nya kitu deui saperti amal al-amalu ari amal kadzalika eta tetep nya kitu deui saperti zujaj al-amalu ari amal in masalamun kena bukan itu amal lawan arya uria kasaro mangkamu peskeun itu ria bukan itu amal wa idza massa sareng di mana-mana kena bukan itu amal lawan al ujub kasaro mangkamu peskeun itu ujub bukan itu amal wa idza arada sareng di mana-mana ngamaksud saha ar-rajul hiji lalaki ayyamala kana yen amal itu rajul amalan kana hiji amal wa khaufa barinasian itu rajul arya kana riya min nafsihi tina dirina itu rajul fa in amkana mangkalamun mungkin huka itu rajul naon ayya kharija yen ngaluarkeun itu rajul naon ayu kharija yen ngaluarkeun itu rajul arya kana riya min qalbihi tina hatena itu rajul fa in bagi mangka priyogi lahu ka itu rajul naon ayyazahida yen sungguh-sungguh itu rajul bidzalika dina ngaluarkeun riya dina miceun riya wa ilam yumkin sareng lamun teu mungkin itu ka itu rajul ilam yumkin sareng wa ilam yumkin sareng lamun teu mungkin itu zalik ka itu rajul ayan bagi mangka priyogi naon ayyam malayen ngamalkeun itu rajul walayat ruka sareng henteu ninggalkeun itu rajul al amalakan amal li ajril riyai karena arah-arah riya summa yastaghfiru salajengna yen minta hampura itu rajul Allah ka Gusti Allah taala bari nama haluhur Allah mimma tina perkara fa'ala gawe itu rajul kana itu umat minar riyai tina riya wala alam maka mudah-mudahan saha Allah taala ayu fiqo eta yen maparing taufik Allah huka itu rajul lil ikhlasi kana ikhlas fi amalin dina amal al-qur'an sajen itu amal wa yuqalu sareng dicarioskeun bil matali dina paribasa dina misil dina misilna dina umpamana inna dunya sayatusna dunya kharajat eta keluar itu dunia mundu mata dina waktu na maut saha al murauna pirang-pirang jalma anu riya sadayana ya naum karena sayakusna itu muraun kanu eta kabuktosan itu muraun ya maluna eta amal sadayana itu muraun amalal diri kana pirang-pirang amal anu hasaya misalur riba eta seperti riba eta mislur riba toti eta seperti ngabangun pirang-pirang pondok
wa qonatiri sareng pirang-pirang jembatan, ngabangun pirang-pirang jembatan. Wal masajidi sareng ngabangun pirang-pirang masjid. Fakana mangga kabuktosan linnasi eta tepikeun manusia fiha dina itu a'mal naon manfaatun manfaat. Wa in kana sareng lamun kabuktosan itu amal ulir riya eta tetep karena riya. Farubbama yanfa'u mangka terkadang manfaat mangka terkadang manfaat huka itu rajul naon doa ahadin doa anna hiji jalma minal muslimina nu tetep itu ahad di muslimin. Kama seperti keterangan ruwiya diriwayatkeun itu ma an ba'dil mutaqaddimina ti sapalihna ulama mutaqaddimin sadayana. Fadu'aul muslimin mangka ari doa muslimin sadayana alladzina tegasna jalma-jalma yad'una anu ngadua itu alladzina laka pikeun anjeun bahwa mangka ari doa lillahi eta tetep karena Allah taala pasurro mangka ngarasa bungah itu ba'dun bidzalika aku itu pangucap atin bidzalika aku itu kaul atin atau ucapan atin jalma nu datang teh. Wa qala sareng ngucap saharajulun hiji lalaki indah Hudzaifah bin Yamani dicakeun Hudzaifah bin Yaman. Allahumma ahlikil munafiqin kana lafaz Allahumma ahlikil munafiqin. Allahumma ya Allah ahlik muga ngaruksakeun Gusti al munafiqin ka pirang-pirang jalma anu munafik sadayana. Faqala mangka ngadawuh sa Hudzaifah lau halaku lamun kana lafad lau halak lamun rusak itu munafikin mantasoptum mangka henteu insaf mangka henteu insaf aranjeun min aduwikum ti musuh aranjeun ya ninga maksud itu Hudzaifah annahum kana sayatlusna itu munafikin yahrujuna eta keluar itu munafikin ilal ghazwi kana perang wa yuqatiluna sareng merangan itu munafikin al aduwa ka musuh. Waruya sareng parantos diriwayatkeun an Salman bin Farisi nampi ti Salman bin Faris an Salman al Farisi nampi ti Salman al Faris radhiyallahu anhu radhiya muga ngaridoan sa Allah Gusti Allah taala bari mahlur Allah anhu ka itu Salman qala nyarios itu Salman yu'ayyidullah kana lafad yu'ayyidu muatan saha Allah Gusti Allah al munafiqina kajalma anu munafik sadayana bi kuwatil munafiqina kalawan kakuatan munafikin wayan suru sareng nulungan Allah al munafiqina kajalma anu munafik sadayana bidakwatil mukminina kalawan kudu anna jalma anu iman jalma anu mukmin sadayana. Qala ngadau Syekh Al-Faqih rahimahullahu ta'ala. Takallaman nasu kana lafad takallaman nasu takallama ngobrol saan nasu manusia fil faraidina pirang-pirang ibadah fardu. Maqala mangka ngadau sahabaduhum sapalihna ulama. La yadkhulu fiha ar-riya kana lafad la yadkhulu teu asub fiha di itu faraid naun ar-riya ya nah karena saektosna itu faraid faridatun eta anu dipardukeun ala jami'il khalqi ka sakabeh makhluk faida adda mangka di mana-mana ngalakonan itu jalma makana perkara wa ari itu ma fardun eta fardu alaihi ka itu jalma lain khulu mangka henteu asup mangka moal asup fihi di itu riya mangka teu asup fihi di itu riya fihi di itu fardu naon ar-riya uriya qala ngadawuh qala nyarios sahabaduhum sapalihna ulama yadkhulu ar-riya kana lafad yadkhulu ar-riya ya dulu asup naon ar-riya uriya fil faraid dina pirang-pirang ibadah fardu wa wiriha sareng salianna itu faraid. Qala ngadawuh sahal faqih Syekh Al-Faqih hadza kana lafad hadza ari ieu hukum riya
indi mungguh kaula ala wajhaini eta tetep netepan kana dua jalan ingkana lamun kabuktosan itu jalma yuaddi eta ngalakonan itu jalma al faroida kana pirang-pirang fardu ria'an nasi barina anuria ka jalma walau lam yakun sareng lamun teu kabuktosan itu jalma ria'an nasi eta ria ka jalma lakana mangka yakin kabuktosan itu jalma layu addi eta henteu ngalakonan itu jalma ha kana itu faraid hadza mangka ari ieu jalma munafiqun eta jalma anu munafik tamun anu sampurna itu munafik wa huwa sareng ari itu jalma minal ladina eta tetep di jalma-jalma qala ngadawuh saha Allah taala fihim di itu alladzina innal munafiqina kana lafad innal munafiqina sayatosna jalma anu munafik sadayana fid darkil asfali eta tetep dina darkil kerak neraka atawa dina tahapan anu paling handap kerakna teh minan nari tina neraka yani ngamaksud Allah bil hawiyati dina neraka hawiyah ma'ali fir'auna sarta golongan sarta keluarga ma'ali fir'auna sarta keluarga Fir'aun dan nau karana saeusna jalma lau kana eta lamun kabuktosan naon tauhidna itu man sohihan eta anu bener holisan tur anu ikhlas tau bersih lakana mangka yakin kabuktosan itu tauhid la yamna'u eta moal ngahalangan atau moal nyegah itu la yamna'u eta moal nyegah itu tauhid hu kajalma an ada il faraidi tina ngalakonan pirang-pirang fardu wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu jalma yuaddi eta ngalakonan itu jalma al faraido kana pirang-pirang fardu illa annahu angin sayakdosna itu jalma yuaddi eta ngalakonan itu jalma ha kana itu faraid indan nasi cakeun jalma-jalma atau manusia asana bari leuwih alus wa atamma sareng leuwih sampurna wa ilam yaro sareng lamun henteu ningali hukat jalma saha ahadun hiji jalma deui yuaddi mangka ngalakonan itu jalma ha kana itu faraid naqisotan bari anu ngurangan kana amal falahu mangka eta tetep pikeun itu jalma as-sawabu ari ganjaran an-naqisu anu kurang itu sawab wala sawaba sareng teu aya ganjaran eta maujud lidil ziyadati pikeun itu ziyadah atau ngaluwihan atau leuwihna wa sareng ari itu jalma mas'ulun eta anu dipariksa atau ditanya an hatina itu ziyadah muhasabun tur eta bakal dihisab naon alaiha itu ziyadah wallahu a'lam wallahu sareng ada Gusti Allah a'lamu eta maha uning Allah beres dubika beres bab ikhlas salajengna bagian bab hawilil mauti wa syiddati sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.